Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah anu dipihormat, guru-guru, Ibu Yaliza guru basa Sunda, sareng sadayana warga SMA 1 Majalengka. Hayu urang ngucap syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kuring kasehatan sareng keamanan sehingga urang sadayana tiasa sakola di semansa. Ngenalkeun nami abdi Ame salaku panumpu catur sareng topik anu bakal urang bahas nyaeta resensi novel. Punten kanggo pangjajar kahiji kanggo ngeunaan materi teu heula. Hatur nuhun ka panumpu catur anu geus parantos nyanggakeun kuring pikeun nganterkeun materi. Resensi mangrupikeun tulisan anu ngandung tinjauan karya. Tinjauan nyaeta nyalira asalna tina basa Latin nyaeta recens, anu hatosna berat. Milarian deui atanapi ngahukum. Sanes ngan ukur buku anu tiasa diulas tapi tiasa dina bentuk drama atanapi film. Hatur nuhun ka pangjajar kahiji anu tos nganterkeun materi. Ka pangjajar kadua nganterkeun materi salajengna. Mangga bae kuring bakal neraskeun materi resensi novel Bumi Manusa. Sinopsis novel Bumi Manusa nyaritakeun nyarita ngeunaan Minke, pituin anu diajar di HBS. Padahal dina waktos eta anu tiasa leubet ka sakola HBS mangrupikeun jalma katurunan Eropa. Anjeunna asa teu tenang ningali nasib pribumi anu ditindes anu sanes. Di tengah carita Bumi Manusa oge ngagaduhan sinopsis carita cinta antara Minke sareng Annelies, budak awewe Herman Malema. Novel ieu oge ngajelaskeun kaayaan zaman kolonial Belanda dina waktos eta. Kakuatan novel anu caritana pikareseupeun pisan sareng masalahna ditulis jelas. Seueur anu masihan gambaran anu jelas ngeunaan masalah anu timbul dina kahirupan manusia zaman penjajahan. Kelemahan novel sababaraha basa anu dianggo teu teuing puitis, janten seusah ngartos. Janten ti kami hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.